jelema geus datang ka wali mah geus kanyahoan ku jelema. Matak salat aja delok berjamaah. Mesti kanyahoan, makan teu salat. Talian. Sakena mah nyumputkeun kumaha meureun. Deui nyumputkeun ka walian teh lain haju teu salat. Nyumput pan di syariat ge kudu salat, kudu berjamaah, disumputkeun ka walianana embung kanyahoan ku batur, bertingkah biasa bae. Tapi kajeun teuing di biasa-biasa ge kalantaran rohna luar biasa tetep moal katahan. Moal kan janana biasa bae. Biasa waya seri-seri waya dahar-dahar, tapi wali teu meungeunah deui nya. Ya, engke lah tungtungna badahar bareng jeung urang, akun malah gembulannyana. Jadi kos gitu deh pan geus bako. Ngan andai kata teu dahar ge jana mah kuat, ngan keur dahar nutupan diri doang. Teteh sena kos kitu moal katebak, la yariful wali ilal wali, nu nyahoeun wali deui. Tah engke jeung nu gembul deui nya ge sasalaman. Wali nih ya. Sebab apa gembul, saya juga gembul. Geus hese. Nyana bae geus ngan aya engke efek tina ruhna diangkat jadi wali hiji mustajabud da'wat. Aya engke tanda-tanda geus kudu caritakeun tanda-tanda kawalian. Urang nyaritakeun si awali mah teu meunang, tapi tanda kawalianna mah meunang dicaritakeun. Mantak bisa nyebutkeun wali lantaran aya tanda kawalian. Aya tanda kawalian. Nah, da nu sok mustajabud da'wat mah wali. Aya deui tanda kawalian cuekan, ilok ngomong-ngomong kitu urusan dunia, paling utaratur, wali teh nu geus kitu teh. Nah aya lah 20 tanda kewalian. Geus urang nyebutkeun wali mah lain, tapi tanda kawalian aya nu mantak Gus Dur diwalikeun teu meunang ngan tanda kawalian aja aya. Eta nu nyaho kitabna tanda kawalian aya, sanajan urang teu nyebutkeun wali tanda kawalian aya.